lah ya mas nang mah jika dompet wah dompet ya. Dompet oi nusahanya ragad ayo duit nama oi tapi receh hungkul ngan ayam meureun 100.000 mah ieu teh tapi alamatan berarti ya dompet tidak bertuan kieu mah statusna teh pulangkan ke mana tuh da ieu mah berarti ieu milik urang keur teu gablek duit teh aing nah di mana be milik mah waduh mesti cinut meureun dompet teh aduh aing mah Bah, rek ka mana? puguh rek ka hareup Hareup rek naon? rek ka warung sate Tuh, puguh urang leulengiteun bah ieu teh. urang teu manggihan teu manggihna naon teu manggihna naon ieu Teu ditumula tutungkulan. Da tadi pan liwat ka dieu, matak balik deui oge. wayahna urang moal milu neangan ya Ajung hayang dahar nih ka ditu tuh ka warung sate nih ngeunah ditu Aji atuh lah, bah. aduh jadi bingung ieu teh pikeun ulah geus kagok aing bebeja teu manggihna naon lah Bah. aduh udah Bah. aduh Bah. ini udah aduh capek Bah, dagoan. Bah. Siapa teh kumaha nya? aduh Kalau ditarik ih. aduh 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 Aing mah kumaha atuh si Abah teh? Digegerot tina tadi kana lompat. aing geus nyerah Ka beuki tarik. aing nyerah ripuh capek cinut Aing geus mah. nyerah ya aing teu bebeja sote tadi aing lah heueuh lah kalinglap tadi mah Naon eta? da eueuh alamatan tah dompet teh kapanggih ku aing ya Urang pada telengit dompet. naon Telengit dompet. atuh sia dia gawe naon mengudag aing Ngudag sote rek dibejakeun warung sate teh tutup. Kalau ancul-anculan beuki tarik. jadi lain mengudag dompet Lain dan telengit dompet. atuh sia tadi neneangan naon Neneangan anting. atuh sia ngadon mengudag aing Dari siapa mah aneh. Sugan urang mah rek eta kabejakeun tukang sate teh tutup warung sate teh rek kitu kana beuki tarik beuki jauh. capek sugan kan jadi lain